Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah wale, isina kaburu pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, najan raja Nyakrawati, teu bisa nyingkiran pati. Karasana keur sakarat, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, tara ngalakonan sholat. Kaduhung kaliwat langkung, tara nyembah kayang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasad mah teu meunang embung. Lamun datang waktu lohor, kalah ngahajakeun molor, tuh tinggaleun salat lohor, nu kitu jalma sakalor. Lamun datang waktu asar, kalah kaindit ka pasar, tuh tinggaleun salat asar, nu kitu jalma kasasar. Lamun datang waktu maghrib, ieu kalah gudagidi, tuh tinggaleun salat maghrib, nu kitu incuna jurig. Lamun datang waktu isya, kalah cicing di pos ronda, tuh tinggaleun salat isya, nu kitu jalma doraka. Lamun datang waktu subuh, kalah ngagugu katunduh, tuh tinggaleun salat subuh, nu kitu jalma teu puguh. Kana ibadah talangke, rek salat ge hararese, rek zakat ge hese mere, hajian di engke-engke. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.